WR Musik Bandung, Basisir Pangandaran. Sisi mapai cadas mengambar nente akar ngembi jangka lempang padu duaan silih cepengan panangan di basisir Pangandaran. Amparan samaksa helai ngajadi ciri nu pasti tepungna dua saati namangsa waktu sarepna mangsa surut sang surya burung emput cahaya pahit janji mimpi wakas urang tepang deui mukakeun rasa jeung rasa di basisir Pangandaran teguhan cinta urang teguh batu karangan biru warna cinta urang biru cari langitna. Sisi mapai cadas lampar nete akar ngembi jangka lempang padu duaan silih cepeng panangan di basisir Pangandaran. Amparan samaksa helai ngajadi ciri nu pasti tepungna dua saati
biasa. Mbak Mayang. Iya kakak. Aduh alhamdulillah tadi salah satu lagu karyanya Bapak Wayu Rohe judulnya. Basisir Pangandaran. Oke. Tangtosa panginten Uja Prabu yang nguping di Teh Mayang perkawis kesan pesan doa kanggo karyana Bapak Wayu Rohe anu enak nincek di 5 tahun. Laras, itu salah sawios suatu penghargaan gitunya kalarasan. Kamayang mah masih kene atau naonnya kalau lebetna newbie. Generasi baru gitu. Generasi baru. Bungsu na gitunya. Kangge babah teh gitu. Alhamdulillah. Hatur nuhun pangangkena kanggo babah. Kangge ka WR Music Bandung oge. Tangtosna salah sawios lagu anu dipikara sepisan. Teras ayeuna di pasihan pancen kedah nyandakeun lagu ieu teh aduh. Jantan nostalgia, jantan urang kali deui abi teh. Wah, nostalgia. Salapan tahun mah abi teh masih katinggal nya. Salapan bener. Masih katinggal. Tangtosna mah pidoana kanggo babah, kanggo keluarga WR Musik Bandung oge mugia langkung kompak, langkung nanjer. Berkah segala rupina. Tangtosna babah teh salah sawios maestro seniman anu ngigelan zaman budayawan oge anu tiasa beradaptasi di era modern iya era gitu. Digital ya era digital janten luar biasa pisan mudah-mudahan menghasilkan segala rupina berkah kanggo kesenian urang amin hatur nuhun pisan babah luar biasa dayana umi luar biasa hatur nuhun pisan sami-sami ate Mayang nuhun pisan nuhun pisan yang Maya